Kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh ieu bos sepuh kaing bejana sia apa di zaman Ramayana kantenan oh kalau sia aing mah apa teuing da eueuh anu di eueuh nu hade ke kumanehna mah nyebut ensep atuh dawala dek ngomong harupun manehna mah bari nage atuh jempe da cek agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pi pasehaeun kasep Allah nun keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti madukara ti amarta pamilon leres ngeunaan milarian wahyu cakraningrat kumaha aya hasilna ningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta wahyu cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini macam teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apa eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta mantra komara wayahna eta wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut teuing bikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kancikan wahyu lintang ti mantra komara wayahna hidup kudu ngelehan maneh sabab itu mantra komara ayeuna keur ceuring ka bangini lamun teh mah ayeuna eta wahyu teh dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan kituna kasih hidup jalma anu sabar tur tawakal eta wahyu pikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak pikeun ka tuang raka jeung deui barina kita wahyu teh geus ngancik ka mantra komara wayahna bikeun deui jar meneng yuk teu kaharti jeung meneng Gusti petengah tinira jar meneng Gusti petengah tinira lir kalimpudan mega bodara aurlan mega putih
hayang naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loroning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai Wahyu Cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup ya kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tak geuning ngarti carana wayahna eta wahyu supaya ngencar di tina wujud dia teh kudu ngaliwatan heula paeh sakedeung cing ingat kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam yeui tah agama katarima kudu awam cilaka we geuleuh kabatur nyawa kabatur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus cilaka ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya siseur teh kumaha kira-kirana ampun ya hayu marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila asal geus kaluar kumaha cepot ieu teh yang tong sok kitu punten atuh gan kaula manggeurna sedap punten gulat kayak itu naon nek pipilueun sia teh sanes bade pipilueun abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu di mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh yangna deuleu yang sah ya suata masa kedeung deui di istrena jadi pejabat di negara astina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun. Panuhun kulan. Upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Merga Sukma ieu ka Dunungan Sim Kuring sami sareng bade maehan Dunungan Sim Kuring. Tasim Kuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab da abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabay anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula asyuata mah nangtang gelut asyuata mah nangtang gelut can apaleun anak aing asyuata mah terang tuang putra mah asyuata mah
anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh wirang aing kitu ulah panuhunnya ulah pada ganggu di podaran sia aing ieu teh pejabat astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil deuk sararea salira ngahina ka simkuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak teh aya mah da abdi sareng dorna salira ulah camplak teh ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding goreng aletet nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanusang bango sangsara da wala lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta mah bener kaing siapa goblok entong maka jeung diantar asa tewak-tewak kurang ngajar sia iya ngan beda reng-rengan itu eleh berseka itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur iya ieu mah kukutan Pak Haji Apo ieu mah kukutan Hoan ti holis iya prung kanya tega lara tega pati tega sanajan kuring enak kieu munglak geus sabari hiji tinggal hiji dihuntu didinya mah can munglakan ieu mah geus punglak kabeh prung sia lah engyo Oh,
Selamat